Aya dewe jelema nya nu garoblog teu pararuguh araredan sia mah koplok teu boga hate sia mah anjing ahlak sia mah geus garoreng patut goblok. Eta aya deui nya anu eta anu jelema naon ngagebugan anu dagang es goblok gara-gara cenah dicurigakan cenah anu dagang es teh naon cenah esna teh tinu spon kitu nya. Eta aduh aing heug dipariksa heula ulah langsung digarebugan sia teh bener apa salah eta es tina spon teh goblok. Ayeuna eta nu dagang geus umur 50 tahun eta teh meureun keur ngabelaan anak pamajikanana keur usaha goblok. Deur ku sia ayeuna gara-gara anu can puguh eta es teh ti spon apa es bener goblok. Ayeuna digarebugan ku sia koplok eta di mana mun teu salah mah di Kemayoran Kararoplok anjing sia mah teu boga hate lamun rek gelut jeung aing atulah sakalian goblok. Aing mah meni ampun eta batur teh keur usaha bari jeung kolot geus umur 50 tahun anjing kudu gede hampura goblok dina salahna oge heug diriungkeun ulah digebugan sia mah eta tuda kutara ngopi anjing sia mah heug ngopi ceuk aing ge sia teh lamun teu boga duit ngopi ka aing datang goblok ukur 2 gelas mah ku aing dibere sia mah meuni kabina-bina ih aing mah heran hirup ayeuna mah barudak heran pisan aing mah.